Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania para mancower salam dunya di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui nya sareng aki di acara dongeng Sunda nyaeta ti kandaga mancomania YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang mah mugi wae sadayana tetep dipeparinan kasehatannya, lahirna sinareng batina, jembar manahna gampil rizkina, oge tebih tina balaina, amin ya robbal alamin. Kurang keur deui pamirsa hanca anu katunda dongeng Noguwadal anu ayeuna nincak bagian ke 33. Ieu dongeng rekan aki oke didongengkeun ku aki. Mugi wae katampi kalian kabihangannya tiasa jantan panglipur kalbu panguberah kana mana pangrepeh kana hate. Ubar ngabang balerkeun kacape saparantosna urang sibuknya sadi dinten milari kipayah. Oge kangge mulangkeun katineung kamangsa kapungkur di mana urang teh hiburanna ngadepong payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Bari diparoe heula nya baterena. Siga baterai senterna ieu naon Pak RT nya duh waas mun emut kapungkur teh. Kangge nu nembean mancon nembean ngadengkeun mangga ulah asa-asa di subscribe heula di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Parah samakna. Sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Gorobas ora gogorobasan beki deket ka sisi jalan. Tangka rambutan katempoting palalonot gawas anu disuai-suaikeun ku leungeun badag nu boga kakuatan rongkah. Kaopat ronda neuteub bari teu ngiceup ka arah kebon rambutan. Kabeh ge katempo regeng. Komo sidik mah da puguh borangan pisan. Awakna tepi ka ngadeg-deg kawas nu kabulusan bujurna oge kom-kompodan. Leungeun katuhuna maksa muntang kamang Akim. Dua tangkal rambutan nu pangtungtungna nu deket pisan adek ka jalan. Katempo meledot mani tarik ka kenca jeung ka katuhu kawas disuaikeun ku hiji makhluk raksasa. Tapi jiri makhlukna teu katempo ku panon para ronda. Atuh tangkal rambutan ngageber daun jeung buahna anu keur leubeut teh mawur ragraga. Mun sieg cenah keur teu dilimpudan ku rasa kasieun, pastina mah kaopat ronda teh bakal paheula-heula mulungan buah rambutan anu arasak. Komo rambutan Rafi'ah anu kasohor daging buahna peungkeur jeung kareueut amis. Tapi harita mah kabeh ge boro-boro ingat kana buah rambutan.
kabeh ngadago naon anu bakal muncul tiara kebon rambutan tapi nyatana eueuhna naon. Si Kunti kitu nyingseunnan Pak RT cek Jang Suma nyarita lalaunan. Pak RT teu ngawalon leungeunna kalaka ngoprek senterna anu teu daek bae huru. Dina kaayaan kitu selengseng kame ku para ronda bau menyan manis santer tuluy disusul ku bau hangru. Anjing babaung beuki melewung katambahan ayeuna mah ku suara Korea kanu ngadak ngelak di luhur tangka jengjing nu aya di beulah katuhu jalan. Pledug ngadadak aya haseup bodas ngubeng di hareupeun para ronda. Pak RT anu nangtung panghareupna atuh gancang mundur. Nu sajena atuh sarua milu malundur. Haseup bodas beuki ngandelan. Lila-lila ngajirim jadi hiji makhluk jangkung badag pikasieun. Eta makhluk teh jangkungna leuwih tina 6 meterna. Sirana katempo aya tandukan kawas munding panonna anu beureum badag teh moy corong hurung. Irungna ngadungkuk badag berijeng rebeh. Sedangkan biyuna kanal kadepik lega rangeteng ku sihung anu bararadag. Sakujur badana dipinuhan ku bulu, hideung, berijeng kanal. Sedangkan ramo-ramo leungeunna dipapaes ku kuku anu rangguas sarareukeut. Kopat ronda tu molohok kasima bakat ku sieun. Kakarak saumur nyunyuhun hulu, saupatna ge kakarak manggihan atawa ningali wujud kawas kitu. Nampa wujud kawas kitu mah Pak RT anu wanian ge mundur lalaunan. Mundur jang mundur, bahaya sigana ieu mah. Cek Pak RT ini tah mundur ka Jang Suma nu nangtung pangdekeutna jeung manehna. Makhluk naon eta teh Pak RT? Maneh berbes kitu. Duh. Nu kieu meureun nya anu katelah buta terong teh. Cek Jang Suma bari milu mundur manehna ge. Aya sana mah Jang nu kitu mah nu katelah genderuwo teh sigana. Cek Mang Hakim bari sarua unur-unuran nyenyered sidik nu muntang pageuh ka leungeunna. Eta mah jin ifrit meureun Mang. Sidik milu nyarita bari jeung nahan kasieun ge. Keur kitu kadeng eta makhluk anu taya lian genderuwo dongga bau seuring ngagagak sora-sorina tarik kana ruan mawa aweuhan. Kabeneran kaula geus lila pisan ieu teh. Dengaleg-leg manusia. Ayeuna manggih pisan aya opat geningan sakaligus. Goreng nasi banjeun manusia. Sababaka jadi si beuteung kaula sakedeung deui ge. Dongga bau nyarita bari nyanggerengan. Maksudna mah meureun pikeun nyingsieunan para ronda. Atuh puguh para ronda beuki beak kawanina. Kumaha ieu Pak RT aduh. Kumaha tuh? Manehna rek ngahakan rambutan makan rambutan deh. Rek ngaleg-leg ka urang. Jang Suma anu geus leeh kawanina teu puguh nyaritana. Ayo urang lompat bae yuk Jang. Mang Hakim kalah ngajakan lompat. Aduh, ulah lompat tuh mah. Suku uing geus ngarorocot kieu leuleus Mang. Tur ge nyorocot deui yuh. Uing mah bisa lompat Mang. Cek sidik. Bari ayeuna mah muntangna kedua leungeun. Salanana nu baseuh mah geus dilesotkeun tatarik ge. Alumuk kitu bae di jalan. Tenang, sing tegar tenangkeun. Keun kuring anu yang hareupan. Cek Pak RT ngawani-wani maneh sabenerna mah. Sanajan hatena mah rerempodan.
Nampo sakitu ngajungkiring badagna jiri meta makhluk tapi minangka kokolot lembur jeung katuarona. Pak RT teh maksakeun maju bari jeung satengah hate. Saha ieu teh? Kunaon ngaganggu ka kami? Cek Pak RT. Besorna ngageter tumanya ka eta makhluk. Wailek kajaya. Wiji mawanian gening oi. Wani tumanya segala. Sigana manehna mah RT yo atawa pangurus. Sabab nu sok loba tatanya sada panca kaki mah anu kur aya 4 golongan. Lamun teu hansip nya RT, mun teu RT nya RW. Tapi ayeuna mah zaman kiwari mah meureun katambahan jadi loba. Ku LSM da deh, jeung wartawan da deh, jeung nu sok naon deh, nu sok nagih hutang. Lain manusia hari anjeun deh saha, nah jadi RT. Nya kuring RT. Tuh ya bener cek kau lagi. Basi we bang ngurus nu sok tatanya. Panca kaki kitu mah. Tu kaula bakal dijawab bananya Andika. Di sisi lain yang abal ya kaula anu kadalah Raden Mas Brotoseno dongga bau mangku wanita ora kebowo-bowo. Sababna kaula magadana jeno badannya hayang we da kabeneran kaula teh keur lapar. Kakak kami mah lain hakanan anjeun atuh. Mun lapar tuh gayam we atuh rambutan loba tuh sakebon. Sugan mah weureu atawa edan. Kaula didengakan rambutan sakebon. Aduh matak muncrut. Hakanan rambutan loba-loba teuing mah. Mending ngalegleg anjeun obatan we langsung wareg. Ulah diajak heureuy Pak RT. Aduh, gancang we usir. Yang cuma ngaharewas ka Pak RT. Pak RT ungeuk manehna langsung bae ngagerendeng macayat kursi tilu balikan. Tuluy niup ka arah dongga bau. Nyingkir setan nyingkah buta jeung ganarawo pada mabur. Fuah, fuah, fuah. Pak RT niup kali ka arah dongga bau. Tapi nasi generawo pikasieun teh lain ngoceak cara nyikunti. Manehna kalakah nungkup liang irungna tuluy pok nyarita. Si RT syah tuap tiup. Gus ngadahar jengkol sia teh. Mana bau kieu mabak deuleu. Waduh cilaka. Teu mempan Pak RT yeuh. Daya pangaruh naon-naon ning. Cuk yang suma. Ayeuna mah kabeh sila bantuan euy. Baca sakabeh surah nu apalnya, gancang pembacaan. Cek Pak RT mere parentah. Bari maneh lagi gancang we gek sila. Yang suma mangakim katut sidik gancang sarila tuluy norolang maca ayat-ayat suci anu maranehna apal. Pak RT oge sila panghareupna bari mereumkeun panona maksudna mah sangkan husu
teu kaganggu jeung teu kasingsieunan ku jirim anu sakitu pikasieunana aya di hareupeunana pisan. Atuh nempo pupuhuna sila bari jeung beureum, atuh nu tiluan oge nurutan kabehan meureumkeun panonna bari babacaan. Dongga Bawuk ngarasakeun aya hawa panas anu ngaheab nerekab narajang ka dirina. Tapi na genderuwo sakti nu ngakeugeuh tangka cangkring sisi walungan Ciwidey mibanda kasaktian anu lumayan luhur, kasaktianana jauh aya di saluhureun Nyai Cendring Kumincir. Wadang aya bonas ya. Untung bae anu macana bangsa kuricakan. Anu ibadahna oge belang betau. Lamun seug cenah anu macana bangsa kiai anu tukang puasa, sadadara leupas tina cai wudu. Bisa kabeuleum tutung awak aing teh. Gerantes hatena Dongga Bawuk. Dongga Bawuk mapatkeun ajianana tuluy manehna ngagibrikeun bulu-bulu anu aya dina sakujur badana. Aya hawa tiis anu kaluar tina bulu-bulu hideungna. Hawa panas anu karasa nyongkap teh lalaunan jadi karasa tiis ku Dongga Bawuk. Aya kana sajamna kaopat ronda sila di tengah jalan bari maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sanggeusna dirasa eueuh kajadian naon sarta teu kadenge sora Dongga Bawuk nyarita. Kaopat ronda teh eureun babacaanana. Panonna barareun ta. Alhamdulillah geus nyingkah geuning jurig teh Pak RT cek Jang Suma. Anu nempo di hareup teh geus eueuh nanaon. Jirimna genderuwo geus teu katempo megatan jajalaneun. Ya alhamdulillah geuning ja. Kumaha tuh ayeuna Pak RT? Tanya Mang Hakim. Urang teh kada kumaha ge kudu tigin ulah sieun ku hahalang. Hayu urang neruskeun lalampahan kawajiban urang bikeun ngajaga lemur. Walon Pak RT. Aduh, mending ge urang mulang ka gardu bae nya Pak RT, abdi mah tos mopo ieu teh ditingkueun. Cek sidik anu memang sukuna leuleus sarta ditingkueun. Dina kaayaan kitu. Aya sora handaruan anu melu nyarita. Kongga mamana atuh, mending ge asup we ka jero beuteung kaula. Kawas ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Kaopat rona ting gurubug bakat kurewas kabeh malik kagigir belah kencaeun jalan. Nyatana makhluk jangkung badag buluan pikasieun teh aya di gigireun maranehna. Jarakna paling ge 3 lengkah. Keur diuk we cingogo bari nyanggerengan nembongkeun sihungna anu barada gerang geteng. Genderuwo teh nangtung tuluy leungeunna anu ramona sagerde cau Ambon teh ngaragamang rek newak awak Pak RT. Atuh kitu-kitu teuing mah Pak RT teh beak kawanina manehna soak teu nolih deui kanu sejen. Pak RT cangkat tuluy malikeun awakna breng-breng bae manehna teh lumpat sakalumpat lampet nuju ke arah lemur. Atuh nempo pupuhuna mabur bari teu ngodean deui. Nu tiluan jadi sawan. Breng-breng Jang Suma lumpat nuturkeun Pak RT bari jeung gogorowokan. Jurig, tolong. Aya jur, but taterong. Aduh, tolong jurig. Mang Hakim oge malikeun awakna. Rek lumpat maksudna mah. Tapi manehna kalakah labuh sabab leungeunna dicekal pageuh ku sidik. Handuk nama Mang Hakim teh ngageblug labuh nindihan awakna sidik. Dongga Bawuk ngadeuketan kanu duaan. Leungeun badagna nu rangwas teh rek ngarampa kana sirah Mang Hakim jeung sidik.
Oh, oh. Nuduaan beki sawan antuk nama langgerak. Saduana ngalanggerak kapiuhan teingat di bumi alam. Dongga bau ngagak-gak seuri, teuing ngarasa bunga, teuing ngarasa lucu. Wajar manusia laletik budih ya. Candina naon geus lalumpatan. Ieu deui nu duaan. Kalau kaharees malolor gitu. Ai katempona manu hiji ya mah babari dia asupanana ya. Mending aing nyuruk bae kitu gaya jalma. Urang singsieunan we sakabe urang lembur teh lah sangkan ulah wani-wani deui ngaliwat kawetaneun lembur. Oge sanggan teu warani kaluar ti peuting. Daripada aing kudu ngajagaan we unggal peuting. Man itu bisa ulin-ulin acan. Teu bisa jajan-jajan awug acan ieu teh. Harita dongga bau ngagibegeun awakna. Pledug jirimna rubah jadi haseup. Lalaunan haseup teh muir tuluy manjangan tungtungna ngalancip ngaletika. Saterusna masuk we asup kana embun-embunana sidik. Anjing masih babaung sanajan sorana beuki ngajauhan. Kitu oge sora Korea ngan bae angin mah geus teu gegelebugan cara tadi. Ulan sapotong beuki lingsir ka belah kulon. Tandaning wanci teh rek nyedak ka janari leutik. Urang kocapkeun di mana Pak RT pamirsa para mancower salam dunya di mana bae ayana nya. Harita teh jang suma. Oge lumpatna teh nuturkeun ka imahna Pak RT. Jang suma teh teu wani bikeun lumpat sorangan nuju ka imahna. Sabab sieun di udag atawa di pegatan ku jurig. Salian teh eta manehna oge hariwang lamun jurig teh kalah nuturkeun ka imahna sarta kalah ngaganggu ka kulawargana. Kumatak eta jang suma milih nutur-nutur Pak RT ka imah Pak RT. Barang tepi kubrag bae nabrak panto Pak RT anu mawa kunci serep imah gancang muka panto. Ceklek brak panto muka. Sewaktu panto ngabuka, Pak RT gancang asup, tuluy meneutkeun lawang, satarek ngunci deui ti jero. Tapi yang suma ngadadak ngagero. Pak, ulah bakal ditutup Pak, ulah dikunci. Kuring milu Pak, ngilu asup. Cek yang suma, bari haruha hareho nyenen kemis napasna. Geuning, gancang asup atuh jang. Cek Pak RT bari ngabuka deui panto. Yang semua buru-buru asup ka jero imah, ceklek panto dikunci pageuh ku Pak RT. Dina kayaan kitu keur mah capek jeung sieun. Ngadadak aya nu ngetrokan panto ti luar.
na 3 kalina nu ngetrokan teh. Saya tanya jang, nu keketrok di lawang. Teuing atuh Pak RT, bisi mah mang hakim gitu nuturkeun ka dieu jeung sidik atawa bisi jurig Pak RT. Harinya tuh toong, jang harinya bang toongkeun tah dina parako atau dina jandela. Alim Pak RT sieun abdina ge. Ku Pak RT atuh da bumi Pak RT sok Pak RT nu noong nu ngintip kayaknya. Abdi nu jagi di dieu. Coba kieu mah. Ayo tuh orang intip we bebarengan lalaunan yuk. Dina jandela tuh belah ditu. Pak RT jeung Jang Suma antuk nama tingkat tayap ngadeukeutan jandela. Barang noong Pak RT jeung Jang Suma tina jandela ka hareupeun panto. Si oreng di hareupeun panto teh aya nu ngajanteng. Saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna menyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Geuning besar wiji sama jang. Bisi mah ngider rek nawaran awuk dah, si eta mah mengiderna dara ngawancing. Rek beurang puting subuh ge ngider we. Ulah dibuka Pak RT. Bisi mah kunti ngajirim bisar witi ke barang dibuka disakai kurang. Kumaha? Ya. Kumaha tuh? Ieu kalara ribut dina jandela. Ieu kuring Pak RT. Ieu mah ibi ujang ieu. Ieu sangaja ka dieu ge. Tadi teh da nempokeun lalumpatan sugan teh bisi mah hayang jajan da capek pasti nang isu lumpatan mah. Sok atuh jarajan heula tah awug aya keneh, kukurawu aya keneh, mawa cuhcur jeung burayot ieu ge sok haneut keneh da. Nang nganteuran ieu mah burayot jeung cuhcur mah ieu ge tadi dibuka pantona. Poh, pamirsa. Kuno rojolna bisar witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon endog wadal dina pedaran episode anu ka-33 nya. Cagah urang cekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa. Kumaha lajengan ieu carios santosan bae di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayeuna anu parantos satya manco. Satya ngadangukeun nya kana pedaran dongeng Aki. Mugi wae pedaran Aki sasieun sabeunjeureuna aya nu tiasa dicanak nya. Kangge dicanak hikmah sareng kasayanana kangge pieunteugeun urang sadaya. Nu awonna mah piceun bae nya ulah ditarurutan pamirsa. Begituna atuh hatur nuhun ka sadayana nya salam baktos ka para mancoba oge kulawargi anu ngadarepo ngadangukeun dongeng endog wadal. Mugi sadayana oge sarehat teu kirang naon-naon jarak jagua ringkasnya teu kirang acis teu kirang beas. Mugi sadayana lancar lah mun tiasa mah nya. Sakitu heula panginten pamiarsanya, mugi wae lah sanajan barijeng bas sajan dongeng Aki tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Utamina mah pamiarsa kunaon Aki ngeureuyeuh medar dongeng kumargi kangge ngareuah-reuah. Nyaetang-etang ngamumule da kusaha deui dimumule na seni dongeng Sunda pamisanes ku urang-urangna urang Sundana. Supados naon supados tetap aya tetap rame tetap rempeg tetap nanjeur nya tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda sakitu heula nu kapihatur panginten Aki namit mungkur heula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.